Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak. Selamat datang di semester 2 dan selamat datang di kelas bahasa Sunda. Apa kabarnya hari ini? Kumaha? Damang? Alhamdulillah. Enten ayeuna urang tos asup ka tema 5 nyaeta pengalaman abdi. Pek naon wae nya nu bade urang pelajari di tema 5 nyaeta aya 2. Nu kahiji maca teks narasi tentang pengalaman, nu kadua nyaritakeun kajadian dina gambar. Coba sekarang buka buku Panglumat Bahasa Sunda halaman 45. Tos dibuka barudak bukuna. Tuluy ayeuna dangukeun ku sadaya bu guru bade bacakeun caritana. Agus balik ti sakola. Ngabring jeung babaturanana. Ngaliwatan jalan raya rek meuntas loba mobil. Aya pak polisi keur tugas dipamantaskeun ku pak polisi. Nah, itu tadi carita pengalamanna Agus. Coba bu guru bade naros. Saha nu balik ti sakola? Oke. Kedua, jeung saha balikna? Ngaliwatan naon balikna? Tuluy saha nu keur tugas? Dan terakhir dikumahakeun ku pak polisi. Nah, jika kalian bisa menjawab semua pertanyaan bu guru, artinya kalian bisa memahami cerita yang sudah ibu bacakan tadi. Wah, luar biasa anak-anak ibu. Sekarang tugasnya menceritakan kembali pengalaman Agus yang ada di halaman 45. Sareng nyaritakeun eusi gambar di halaman 46. Coba dibuka halaman 46-nya dulu. Nyaeta nu bagian C, aya gambar Nurman sareng bapak-bapak. Kira-kira nuju naonnya Norman teh? Pek mungkin dibuat video sareng dikirim via PC ke guru bahasa Sunda. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Coba sebelumnya ibu mau tanya lagi. Hari ini kita belajar apa saja ya? Di pengajaran 5. Oh, benar. Nyaeta tentang teks narasi ngeunaan pengalaman. Tuluy nu kadua nyaritakeun kajadian dina gambar. Wah, luar biasa anak-anak ibu. Sekarang bu guru mau pamit dulu. Kalian tetap berada di rumah, jaga kesehatan dan semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.